wabarakatuh. Saderek sadayana kalompok 2 ayeuna medar perkawis ngeunaan kabersihan di sekolah. Nanging sateuacan kalompok 2 ngadugikeun materina sim kuring bade ngawenlohkeun saurang-urangna. Perkenalkan nami abdi Nasti Mariani. Nami abdi Safi Nuraisa. Nami abdi Cika Mirja. Nami abdi Bima Ardanu. Nami abdi Sendi Satriawan. Nami abdi Muhammad Jonathan Amir. Nami abdi Marga Rabbani. Saderek sadayana supados yang kolong kana waktos mangga ka saderek septi cika sareng maharga kanggo ngadugikeun materina. Sekolah oge tetep kudu nerapkeun sistem piket. Pancen utama sistem piket tangtu wae ngabersihkeun ruang kelas secara gonta-ganti, luyu jeung jadwal iseng soangan. Sistem piket bias ngalatih siswa pikeun tanggung jawab. Tanggung jawab digawe bebarengan sarta berdisiplin. Rasa capek anu dirasakeun ku para siswa baris jadi hiji pelajaran pikeun henteu micen runtah sambarangan. Aranjeunna baris mikir deui lamun hoyong micen runtah sembarangan alatan. Tah gitu salah sahijina ngaliwatan atikan di sekolah. Khususnya di taman kanak-kanak sarta sekolah dasar. Dina mangsa-mangsa ieu pisan pikeun nanamkeun pentingna kebersihan. Kebersihan kudu dilarapkeun pikeun kabeh aktivitas akademika mimitian ti guru siswa nepi ka nu ngajaga sakola. Sadayana panyaji kahiji nepi ka 3 tos ngadugikeun pedaranana. Tah salajengna bilih ti para saderek aya anu teu acan jelas dipaparin waktos kanggo ngadugikeun patelekana. Mana yang nanya ente? Abdi yang nanya. Langkung dipayun sim kuring haturkeun nuhun parantos. Dipaparin waktu kanggo tumaros anu bade ditaros ka rerencengan panyatur ti kelompok 2 teh nyaeta kumaha cara ngajaga lingkungan. Abdi yang nanya oge kumaha carana sangkumna warga sekolah sadar kana pentingna kabersihan sekolah. Aranjeunna oge ngarasakeun capena ngabersihkeun runtah-runtah anu ambacak. Sajabati eta kabersihan diri oge sami pentingna. Nganggo anu rapih sarta bersih tangtu baris leuwih alus. Abdi bade ngajawab pertanyaan Bimo sapartos micen runtah dina tempatna ngerjakan pancen piket supados kelas tetap rapi sarta bersih. Nah, jadi urang sadayana teh kudu ngajaga kebersihan lingkungan. Sabab lamun urang sadayana henteu ngajaga kebersihan lingkungan engke bias nimbulkeun bencana ka urang sadayana. Contohna global warming. Nah, cara ngajaga lingkungan nu paling sederhana teh saparentos buang sampah dina tempatnya. Jeung urang sadayana ge kudu janten jalmi nu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Alhamdulillah sawala ti kalompok kuring tos rengsek. Sakitu wae hatur nuhun pisan ka sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.